Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu nyacara carios Mustika Careuh Bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok tanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kandongeng Mang di mana wae ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin dilancarekeun sagarupinanya tong hila pirojong ditaroyalan tombol sukrep. Atuh Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komennya. Mangga mitra supados kenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaterasna ieu carita Mustika Careuh Bodas. Sok kaparayun sadayana. Si brewok malanyun we udud nikmatna kareureeh bari nunggu waktu nganti wanci anu mustari. Keun ngeunaan si brewok anu bakal ngagarong ka imahna juragan Otang. Ayeuna mah urang ngecaturekeun di imahna juragan Otang. Ditepas keur ngariung we ngalobrol. Gan Otang jeung anak bojona di rohangan tukang Maki Maria jeung anak buahna keur tatan-tatan rek ngajaga keamanan peuting eta. Jari kitu ambu pangna langsung marentahkeun si Jamal teh lantaran di daya Sumedang teh keur harengheng aya sayembara. Nah, aya sayembara naon Akang? Bet aya wae. Aya sayembara sagarupa jiga zaman baheula. Sayembara newak bangsat. Nya kapan di daya Sumedang teh cenah aya garung kahot anu macet. Loba anu geus jadi korban kajahatan teh geus teu kabilang. Tapi acan aya jalma anu mampu nyangkalakna. Nya pihak karajaan oge taakeun. Kukituna disayembarakeun we tah kitu ambu. Euleuh kitu kutan teh paingan atuh. Nya aya sayembara geuningan. Abi mah kakarana menguping. Kulantaran hariwang kangaranan keur harengheng di ditu teh. Bisi di jalan teh aya nu megatan. Jalma jahat ka para padagang urang. Pasti loba nu jahat arurun gunung mariruan sayembara. Kukituna nya kapan nita Jang Jamal we pikeun ngawal langsung. Abi mah gaduh keyakinan ama. Saupami dikawal ku Kang Jamal mah aman. Para padagang oge tangtos bakal regreg. Nya Salma ama oge percaya ari ka Jang Jamal mah. Kukituna Ki Maria mah dititah ngajaga di dieu we ngajaga keamanan di imah. Muhun ama, kapanan Ki Maria mah parantos sepuh. Awatos saupami angkat-angkatan tebih mah. Saya nama ngajagi di dieu we. Muhun hawatos. Gening si Nyai teh sakitu perhatianana ka para pagawe. Nya syukur. Si Nyai bisa ngarasakeun kaayaan batur. Urang saraku manusia teh kudu boga eta rasa. Nya kaituna boga sifat ulas asih ka sasama. Muhun abah, margi nu disebat manusia teh anu kaancikan akal jeung elingan, rasa sareng parasaan. Saupami manusia teu ngangge akal jeung elinganana teu ngangge rasa jeung parasaanana, naon bentenna atuh sareng sato. Ai geningan si Nyai teh nyaritana ka waskolot. Bener pisan teu salah. Gan Otang teh kagetna cenah eta Neng Salma teh. Lamun cacarita ayeuna mah sok jiga kolot. Kawas anu geus loba luang jeung pangalaman. Ambu teh lah geuning si Nyai teh geus dewasa ayeuna mah. Geus meuceuh tigana lamun si Nyai ngarumah tangga. Ke kira-kira nah geus aya lalaki nu ngait kana ati. Aya jajaka anu geus neundeun rasa ka si Nyai. Nyalares pisan Akang, anak urang teh geus dewasa geus meujeuhna. Nya Nyai teh geus boga kikindeuan acan. Teu acan atuh.
Itu tapi henteuing keneh abdi mah kana niatan gak ngalaki rabi ngarumah tangga teh. Abdi teu acan kaemutan. Masih kena resep nyorangan ambu ama. Halim kaiket oge gaduh tanggung jawab. Nah, si Nyai mah kitu. Geus meujeuh ieu geus waktuna gara-gara milih. Nah, urang mana? Lalaki ti mana? Da kapanan atuh ambu teh hayang boga incu ieu? Muhun ambu engke we aritos waktosna. Tangtos saenggahna amtuh. Nya sok gara-gara. Gera buka eta hate teh gera pilih. Saha kira-kira anu cocok nu payus jadi salaki si Nyai? Kapan sakanyaho ambu mah teu saeutik. Lalaki anu mikah hayang teh. Malahan mah nya si anyar keneh anakna Haji Soleh. Yang Usman kapanan terus terang ke bapana cenah hayang ka Nyai ngobrol ka si bapak. Ari ambu mah panuju pisan ka Jang Usman teh. Kapan eta Jang Usman teh sakitu wageurna, sakitu kasepna. Ieu piraku si Nyai teh teu katarik ati. Jeung di kapan loba deui anak para sodagar anu sejena oge, para gegeden anu mikah hayang ka si Nyai teh sapiraku atuh nu kapilih. Teu acan ambu duka atuh ah. Margi hate abdi teu acan aya rasa. Kapanan saur tadi oge engke ge parantos waktosna mah tangtos abdi ge bakal gaduh caroge. Nya lamun si Nyai acan aya nu kapilih makeun ku ambu bakal pangmilihkeun. Kan ulah nyalahkeun ambu lamun si Nyai teh dijodohkeun ku ambu. Lamun Nyai tetep henteu daek milih saha si salakieun mah. Ari kolot mah nyaah ieu. Nyaah urang jejeuhkeun. Bisi si Nyai bingung-bingung. Nehangan calon bisa lakieunkeun. Ku ama jeung si ambu bakal dipangmilihkeun. Nyari kolot mah kapan apal. Mana-mana anu hade jeung henteuna. Lantaran kudu apal cucutanana. Komo eta Jang Usman mah kapan? Eta Haji Soleh teh sobat ama. Nyaho pisan sagala rupana. Weuh cawadeunana. Bener pisan Nyai, kapan eta Raden Usman mah sakitu gagahna sakitu kasepna. Jeung deui kapan eta bapana oge sakitu bageurna, pasti moal jauh ti bapakna. Ari lebah di ieu mah, abdi teh tiasa nangtoskeun pilihan ambu ama. Margi ari pisalakieun teh kedah anu leres-leres tanggung jawab lahir batinna. Nya utamina mah anu tiasa nungtun abdi, pamaget anu tiasa jadi imam. Nya ka abdi teh sanes pupulasan. Nya ambu oge moal maksa pasuaran eta mah Nyai. Kan ceuk tadi ge ulah nyalahkeun ambu jeung ama. Lamun si Nyai tetep keneh acan aya pilihan, ku ambu jeung ama bakal pangmilihkeun. Ari pilihan ambu mah Jang Usman. Ditaritaan kitu ku indungna teh atuh neng salma teh ukur tungkul. Teu wani deui nembalan. Kitu mitra obrolan gan otang jeung anak bojona teh sedengkeun ari di pakarangan tukang. Ki Maria sarua we keur gunem catur jeung anak buahna. Bari taratan-tatan we cenah sakedeung deui bakal kaluar caricing di pakarangan imah ngajaga keamanan. Nah benar eta teh Ki. Di dayeuh teh cenah aya sayembara newak bangsat. Benar pisan teh salah di dayeuh teh keur aya sayembara keur harengheng euy. Mun teu salah denge mah. Cenah eta bangsat teh ngaranna teh si Brewok garong kahot anu nepikeun ka kiwari. Acan aya jalma nu sanggup nyanggalakna. Malahan mah teu pihak karaton oge pihak kerajaan. Taakeun euy. Mana kitu ge eta garong teh lain garong samanea. Tapi garong anu gagah sakti euy. Ku kitu nah disayembarakeun oge. Pasti hadiahna oge gede meureun Ki lah. Cacak-cacak lamun kuring boga pangabisa jiga Kang Jamal mah. Rek miluan we sayembara. Rek kaladayeuh lah. Sugan we atuh diparengkeun menang milih katewak eta bangsatna. Lamun seug kapeunang teh aduh meureun bagja Ki. Alah kuring teh bakal boga hadiah anu gede lah. Rek eureun we digawe. Montong ngalamun sia deh. Iye. Tong broning bantal sia tuh. Dalah eta cenah para prajurit di kerajaan. Oge acan aya anu mampu dulu. Ngan ari dewek mah bisa mastikeun pasti
loba para jago jeung jawara anu tarurun gunung. Mariluan kana eta sayembara. Resep juga namanya lah di dayeuh mah. Alah, ajak kalwe. Henteu dititah ngilu Kakang Jamal. Lamun ngilu Kakang Jamal mah meureun kuring teh bakal bisa lalajo we. Lamun pareng eta garong teh adu hareupan jeung para jago jeung jawara. Tapi kira-kirana Kang Jamal bakal miluan gitu kana eta acara sayembara. Kapanan Kang Jamal mah sakitu hebatna. Enya boga pangabisa anu bisa diandalkeun. Kapan Jang Jamal ti digawe ngawal para padagang woi. Nya moal atuh keur naon miluan sayembara sagaruba deuleu. Enya nya Ki. Lamun seu Kang Jamal lain keur digawe mah meureun pasti bakal miluan ari boga pangabisa anu bisa diandalkeun mah. Sok komo kapan geus kacaritakeun Kang Jamal teh. Geus loba ngelehkeun jalma jahat. Begal mah begal. Geus eueuh anu waranieun ka Kang Jamal teh kapanan Ki? Nya duka teuing. Eta Jang Jamal katarik atawa henteu ku eta sayembara lamun nya teu digawe teh. Ari cek kuring mah leuwih hade miluan nya, lebar. Boga pangarti jeung pangabisa anu hebat malah. Miluan we kana sayembara. Sugenan atuh. Hehehe. Menang. Ngan abi mah terus terang ieu teh Ki. Heueuh ka eta garong. Na boga ilmu naon atunya. Nepikeun ka disayembarakeun sagarupa. Gagah sakti meureunan. Ya bisa jadi eta garong teh sakti mandraguna anak gitu oge. Acan aya jalma nu mampu nyangkalakna. Tapi ari keur dawek mah boga kayakinan euy. Pasti kangaranan disayembarakeun mah aya wae jalma nu bakal bisa nyangkalakna euy. Lantaran sakumaha gagah saktina oge. Tetep we aya apesna. Di luhur langit masih kena aya langit. Enya nya Ki, sok komo lamun dipake jalan salah mah najan gagah sakti ge sok aya apesna beureunan. Jauh hari jalma mah pasti bakal boga apes. Sok komo dipake jalan salah, dipake kejahatan sok aya cambalna. Beunggeus ayo, geus meujeul ye. Urang kalaluar ayeuna mah cicing di luar ngobrolna. Kapan urang teh boga tanggung jawab ngajaga keamanan euy. Ceuk kimari yang ngajakan kana kebuahna bikin ngamimitian ngajaga keamanan we cenah caricing di luar lantaran kayaan teh geus meujeuna geus maju ka peuting. Basa geus aya di luar, atuh kimaria sapara kanca teh ngadon ngalobrol. Tapi salah saurang di antara nanti nguriring we ngontrol kayaan sabudeureun eta ieu mah. Kayaan peuting beki sepi jempling pangeusi lemur geus sarare. Atuh ukur kadenge we sora-sora satu peuting anu reang patemalan jeung pada baturna. Sora jangkrik patarik-tarik. Gaang menireang ditempas ku sora cari canggas. Di kejauhan sora bebencean teu daek rehe. Kadeng di sisi lembur sora anjing kampung anu ngagogogan cekuk cekuk. Tiris euy dewek mah. Ieu geuning ari geus kolot mah. Teu kuat ku hawa oge euy. Hanya Ki. Cicing we laki mah di pos. Keun we kuring duaan nguriling malah. Nya cik euy. Kade euy lamun manggihan nyurigakeun. Gancang bebejak ka dieu. Urang teh kudu waspada jeung iyarna. Sokomo kangaranan ka pandudungan urang ti kakocap jalma beunghar euy. Anu geus kasohor ka mana-mana. Bisi-bisi jadi target. Sasaran jalma jahat. Enya Ki. Ayo euy. Urang nguriling heula ayeuna mah lah. Ngarajong jon ari geus dipariksa mah. Si Ajang jeung si Junet teh laju we atuh mariksa kayaan sabeureureuun eta imah. Kangaranan imah juragan otang anu sakitu gedena. Pakaranganna oge mani lega. Atuh si Ajang jeung si Junet teh lelempang ngurilingan we. Bener oge meni tiris euy. Keur halodo meureun nya. Enya halodo atuh da. Alah geus lila. Puguh eueuh hujan ieu teh. Alah lainnya euy.
Eta juragan Otang teh beuki beunghar we, usahana teh beuki lancar. Kapan ari tiheula mah euy. Gan Otang teh aya munurna usahana teh basa pagawena loba anu marawat teh geuning euy. Saya mah kapan pagawena teh kaup geuningan. Loba anu maraot. Tapi ayeuna mah aman ya euy. Teu kacaritakeun anu maot. Nya pugu matak dewek daek gawe di dieu oge. Satadi nama dewek teh goreng sangka ka Gan Otang teh. Sieun we eta Gan Otang teh munjung jeung muja. Ngalap kabeungharan tinu cara anu aneh kitu tah cara kitu. Sarua pugu ke dewek kitu euy. Tapi da ayeuna mah aman. Eueuh kacaritakeun pagawena anu paeh teh puguh. Anak itu mah basa tiheula mah euy. Kaparengan we meureun kabeneran nya euy. Nya parang we tiheula mah ngan hanjaka nya euy geus sumebar hareuja teh harita mah. Cenah Gan Otang teh munyung. Gajagan Otang teh muja. Ya nya. Lantaran kapan tiheula mah euy loba nu paeh teh puguh teh atuh. Tong beruning nu sejen. Kapanan dewek sorangan geus sarua boga sangkaan kitu euy. Nya. Kapan cenah kitu euy ari nu beunghar ku cara kitu masuk ngawadal-wadalkeun, cok nyeba-nyebakeun. Tapi ari ayeuna mah boga kayakinan Gan Otang teh teu kitu jigana mah. Teu munjung tawa muja. Kabeungharana teh tina usaha we. Da lamun tina munjung jeung muja meureun ayeuna oge masih keneh aya nu disebakeun, aya nu diwadalkeun. Baka aya dipagawe anu paeh teu puguh euy. Nya sarua dewek teh boga kayakinan kitu lain euy. Eta nya Neng Salma beuki dieu teh beuki geulis wae. Geus dewasa tah budak teh. Bener. Alah, puguh dewek esok betah ari ningalikeun eta Neng Salma teh. Ngan hanjakanya encan boga salaki. Atuh itu sambarangan ari anak nu beunghar mah. Wajah kudu meunangkeun wajah deui euy. Tapi kapan loba nu daratang? Mika hayang ka Neng Salma. Ngan bae cenah mah euy. Eta Neng Salma teh encan daekeun. Nya cok padahan daratang teh para saudagar jeung anak nu beunghar wungkul. Tapi duka teuing atuh eta Neng Salma teh kajiga anu hare-hare kalalaki ti geuning euy. Nya kateuing atuh Manggeus euy. Ayo turun ka bade tuh. Naon tuh Aduh kokorosakan bade tuh. Alah. Nya. Nah naonnya ngorosak lah ditu ayo orang pariksa. Bisi-bisi aya garong. Si Ajang jeung si Ajum teh mani kaget atuh basa jongjon keur ngobrol aya nu ngorosak. Basa dipariksa ka sumber sora. Duana manik karanyuk kaget lantaran aya ciri anu ngacorelat nang tung ngabadega. Pangawakana ciangkung badag beungeutna pikasieun. Malahan maka tempo kodek jeung kumisna teh mani rambos bos geus tagoe cenah baboa eta calma teh calma jahat. Saha sia teh euy? Nya saha sia teh? Ngareurewas ka aing deuleu. Dewek si brewok euy. Saha? Brewok? Bener. Ngaran dewek teh si brewok deuleu. Anu bener sia. Ulah rek nyingsieunan. Ngaku-ngakukeun ngaran si brewok segala rupa. Kapan si brewok mah euy? Garong anu keur disayembarakeun sia. Jauh di dayeuh deuleu. Sia bangsat kotok. Ulah rek nyingsieunan aing duaan. Yeuh. Aing teh patugas keamanan sia. Maneh kudu dicangkalak deuleu. Nah sia teh percaya ka dewek. Kapan dewek anu keur disayembarakeun teh euy si brewok. Datang ka dieu teh ngahaja deuleu. Dewek kadenge di ieu lembur teh aya nu beunghar. Nu cenah ngaranna teh Juragan Otang. Wah ieu imahna lantaran ieu imah teh panggedena euy. Nu bener sia teh. Nah sia teh si brewok teh dewek mah teu percaya sia. Sapira ku jauh-jauh datang ka dieu. Cia. Nah becang caya ka dewek. Dewek ieu si brewok teh. Nah bener. Ieu teh imahna Juragan Otang euy. Bener sia. Ya imahna Juragan Otang. Aing mah teu percaya lamun sia si brewok. Sia mah ukur nyingsieunan unggul. Ayo urang tewak. Si Ajang jeung si Ajum teh cung jeleng atuh narajang ka si brewok. Cek pamikirna mah asa piraku cenah eta teh si brewok. Eta mah calma jahat we anu akon-akon ngaku-ngaku ngaran si brewok. Ngaran nu duaan teh sarieun.
Barang narima panarajang di si Ajum jeung si Ajang, si brewok mah tetep dagen weh. Tetep tenang tengah robah sikapna. Datangna panarajang di si Ajum jeung si Ajang teu didagoan we atuh. Hiuk jabrod, jakuk jabrod. Tapi si brewok teh tagen teu ungut palinuan teu kedag kaanginan puguh we pikeun si Ajum jeung si Ajang mamani colok. Nah, cenah eta jalma teh aya ku kuat-kuat teuing. Alah, Anjir. Ya. Kurang ajar. Ya. Sok siapa akeun deuleu. Nah, tenggelan sia teh bieu deuleu. Weuh nu karasa kalah kagetek we deuleu. Alah. Jadwal teh boga ilmu naon sia. Nah bener. Maneh teh sia brewok itu brewok. bener sia. Jadi sia teh bener brewok. Hihihihihihi, bener. Dewek si brewok. Nama si kena cangcaya karena kehebatan dewek. Sok. Bisi teu percaya tak geura gunakeun bedog teh euy. Kadekeun tah, gereselkeun kana beheung. Kurang ajar. Rasakeun sia. Iklek ku aing. Sia. Modar deuleu. Alah, anjir. Nah sia teh. Boga emunan haun deuleu. Meni lihat kieu. Mintul atuh bedog teh euy. Asok asa heula ka itu. Si Ajang jeung si Ajum teh mani colohok mata simeuteun lantaran teteh lah eta musuhna teh cenah sakitu saketina. Di kukumaha ge hanteu kerel-kerel. Bedog oge teu metu. Atuhna teh langsung we pating baretak lalumpatan rek bebeja ka Kimaria. Heuleuh mitra waktosna parantos teh nyekapannya. Segala urang tunda jajara carita mustika careuh bodas dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya peratosanana puntenna tina sadaya kakiranganana. Mang saheulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jahat.